Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi. Ari ieu bab buat mertelakeun atap. Wa huruful atfi utawi pira-pira huruf atap iku asyaratun 10. Wahia utawi ikilah huruf atap 10 teh ya. Iku alwau sawiji waw wal paulan fa wa summalan summa wa awalan aw wa amlan am wa immalan imma wa ballan bal wa lan la walakinna dan lakinna wa hatta lan hatta bi ba'dil mawadhi'i in dalam sapalihe pira-pira tempat. Fa in atabta mangka lamun ngatapaken sira biha ing ikilah huruf atap ala marfuin ing atas sekanden ropaken ropa tak mangka ngaropaken sira au ala mansubin atawa ing atas kang den nasabaken nasobda mangka nganasabaken sira au ala mahbudin atawa ing atas kang den mahopadaken hopada mangka ngahopadaken sira au ala majzumin atawa ing atase kang den jajemaken jajam ta mangka ngajajemaken sira taqulu ngucap sira qoma zaidun wa amrun lapad qoma zaidun wa amrun qoma wis ngadeg sapa zaidun ki zaid wa amrun lan ki umar wa raaitu zaidan wa amron dan lapad raaitu zaidan wa amron raaitu us ningali ingsun zaidan ing ki zaid wa amron lan ki umar wa marartu bi zaidin wa amrin dan lapat marartu bi zaidin wa amrin marartu us ngaliwat ingsun bi zaidin kaki zaid wa amrin lan ki umar wa zaidun lam yakum wa lam yaqud wa zaidun lan utawi ki zaid iku lam yakum orang ngadeg ikilah zaid walam yaqud lan orang diuk ikilah zaid cingok-ngok kita sebut nanti. Babut taukid. Guys, ieu ayeuna Kiai Musonif dek nyarioskeun tentang bab atap. Sapalihna tina tawabe. Jadi di dia Musonif bade ngadugikeun nerangkeun tawabe ya. Tawabe nomor kadua. Nah nomor kahijina teh naon kahijina teh Sur naon kahijina teh tawabe sabaraha hiji tawabe sabaraha hiji ari isim nu wajib marfu sabaraha hiji ngaji tuj hiji simpa kedua naibul fa'il amapul teh alladzi lam yusamma fa'iluh tilu mubda kaopat khobar kalima isim kagenap khobar in katujuh tabe ari tabe teh sabaraha hiji aya ob hiji naat kedua atap katilu taukid kaopat
badal gitu. Jadi jumlah jam lema 10 eta teh. Ngan direken sabaraha tadi teh? Tuh 7. Isim fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, jeung tabe. Eusina tabe aya 4. Jadi dianggap itu genep ya 4. Jumlah 10 gitu. Mana 4 teh? Jinaat 2 atap 3 taukid 4. Makanya badal terakhir. Jinaat 2 atap 3 taukid 4 badal. Yes, ayeuna dek nyarioskeun nyaeta tabe nomor ka 2 nyaeta atap gitu. Ngaran atap cek lugot nyaeta arruju'u ila syai'i badal insirofi anhu. Nyaeta mana balikna kana hiji perkara sabada rengse sabada budal tina eta perkara. Contoh tina kalimat 1 rengse nyambung kana kalimat 2. Tah eta teh mana sok disambungkeun ku kalimat atawa ku huruf atanapi ku kata sambung gitu. Mun urang model dan terus ayeuna dengan jeung sajabana ya. Terus lalu naon deui etuna pun ya mun bahasa Indonesia mah kalimat lanjutan ya. Cek sapalima almailu artina kadar-kadar condong. Artina antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu ada kesesuaian ya. Mun ropa kudu ropa deui, mun hopad kudu hopad deui jeung sajabana kitu tah. Ngaran atap cek istilah eta kabagi kana 2 bagian. Hiji disebut atap bayan, kadua atap nasa. Karena cek qaidah al-atfu immadu bayanin au nasak wal gorodul anabi bayani masabak itu. Jadi aya atap bayan, aya atap nasak ya. Ari ngaran atap bayan cek istilah nyaeta atabiul jamidu al maudu'u limatbu'ihi. Nu disebutkan atap bayan teh nyaeta atabiu al maudihu limatbu'ihi. Nyaeta sesuatu anu nuturkeun tur ngajelaskeun kanu dituturkeun nana eta disebut atap bayan gitu ya. Mana contohnya? Oke diharap seperti ayeuna aqsamu billahi Abu Hafsin wa Umarun gitu. Jadi Umarun dirinya mana ngajelaskeun kana keberadaan Abu Hafsin. Aqsamu geus sumpah billahi ka Gusti Allah sa Abu Hafsin Abu Hafs gitu. Umarun tegasna sa
Ki Umar gitu. Jadi fungsina teh naon? Al maudihu ngajelaskeun. Ya. Nah. Jadi artina tabe anu jamid anu mertelakeun kana matbu'na atawa sok disebut badal eta teh kahareup nya. Jadi aqsamu billahi Abu Hafsin Umarun. Umarun teh atap kana lapad Abu, lain kana Hafsin tapi kana Abu ya. Itu. Karena cekoidah padul bayani tabiun sibhus sifah hakikatul qasdi bihi munkasifah. Tuh. Nu kadua nyata atap nasak. Ari atap nasak cek istilahnya eta at-tabiul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atpi. Hartina tabe anu make perantaraan antara tabe jeung matbu'na ku salah sahijina harap atap gitu nya. Ku salah sahijina harap atap. Karena cekoidah talin biharfin mutaba'at pun nasakah sus biwad diwasana in man sodak gitu. Nah sabaraha hiji cenah ari hurufna atap teh wa huruful atfi asyaratun ari huruf atap eta aya 10 mana anu 10 teh hiji wau anu artina limutlaqil jam'i min ghairi tartibin ya aya deui nu nyebutkeun mutlaqul jam'i au jami'ul mutlaq tuh. Jadi mutlakna jama tina teu kudu tartib. Ya, ngahijikeun maksudna. Contoh mutlak hartina mutlak kumpulna mesti ya. Hiji cek dina naon anu sejen mah bahasana mutlakul jam'i au jami'ul mutlak. Nah, au jamul mutlak. Artinya mutlak kumpulna. Contoh jaa Zaidun wa Umarun. Jaa wis teka sapa Zaidun ki Zaid wa Umarun lan ki Umar. Jadi sanu geus datang teh ki Zaid ya. Jadi ente sorangan, duaan, mesti dua nana gitu. Kadua nyata pak hurufna teh anu bieu teh contona anu populer nya anu gampang fankihu ma tabalakum minan nisa'i lain eta anu disebutkan mutlak au mutlakul jam'i. Contoh dina beberapa ayat tentang amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Tete kudu tiluanana kasorang.
jadi jalma nu iman mukminuna haqqon. Terus mana? Amanu wa hajaru. Jadi orang yang muhajirin berhijrah ya. Nu katilu mana? Wajahadu. Berjuang lillahi kalimatillah. Eta teh mana? Disebutna teh paralel ya. Teu bisa saware-saware tapi harus mana? Tiluanana. Seperti gitulah ya. Eta wau anu hartina naon? Jamul mutlak au mutlakul jam'i ya. Mencek bieu mah limutlakil jam'i min gori tartibi. Nu kadua fa li tartib eta mah. Wa taqibi bitisoli. Tartib jeung naon eta teh? Nuturkeun. Ya. Contoh jaa Zaidun Pak Umarun. Geus datang saha Zaidun ki Zaid, Pak Umarun mangkat tuluy ki Umar. Ki Umar nuturkeun saha Zaid. Gitu. Mencek bahasa Indonesia nama telah datang Zaid lalu diikuti oleh Umar gitu. Tama kufa. Ya. Tartib. Tuh, ya. Terus mana? Nu katilu ku summa. Summa eta li tartib ngan watarohi. Tartib jeung nya se ari nu tadi mah berturut-turut teh dengan kontinu terus menerus mualat bahasa lekekna teu kapenggal heula ku waktu nulila terus san jaa Zaidun Pak Umarun datang ki Zaid tuluy ki Umar. Tariku summa mamana sama eta ge tartibna mah ngan sifatna nyase tidak tergesa-gesa. Jaa geus datang saha Zaidun ki Zaid summa Umarun mana lila torojol weh ki Umar. Nah, gitu. Artinya tidak langsung ya. Cukup waktu tarohi nyase. Nu kaopat ao anu fungsina li tahyir artina milih. Mana contohna? Anki hindan au taha. Pek tikah ku anjeun nyi hindun atawa dulurna hindun. Contoh aya gadis. Jadi prima dona. Di hiji keluarga aya dua gadis. Maka mana? Cek bapana pek tah tika hatu nyi hindun tah lancekna. Bisi rek kadina pek gitu. Rek lancekna atawa adina tah gitu ya. Bingung mana teh dua-duana gelis. Seperti kisah zaman Nabi Musa di hadapan Nabi Su'aib. Pek tikah ku anjeun nu mana? Rek lancekna rek adina gitu. Kade ulah duanana haram. Pedah geulis duanana eueuh haramna teh jadi harum. Oh ya, nah teu bisa dihijikeun. Ari jeung lancekna. Tuh. Jadi milih di antara beberapa pilihan. Kuau eta mah. Artina silahkan tikah nyi hindun atawa dulurna gitu. Jawabanana bisa hindun, bisa dulurna gitu, bisa adina, bisa lanceukna. Itu. Nu kalima am rap atap teh anu fungsina li tolabit ta'yin. Ieu mah am nyupri kepastian. Doh maneh
Mana aindaka Zaidun am Umarun. Nah di mana teh Ki Zaid atawa Ki Umar gitu. Ya. Tanapi dek ditampi moal. Aduh gitu. Tarima moal. Tarima atawa moal teh itu teh butuh kepastian. Lain pilihan eta mah. Tapi butuh kepastian. Tuh, tepannya Allah Akbar. Berupaya untuk mana hidup dengan naon penuh kepastian, tidak dipenuhi dengan keraguan. Dah, maneh gagah. Kumaha lamun kieu? Dupi ieu daging asak nu saha? Nu aa. Ari nu atahna nu saha? Nu aa. Lain pilihan eta mah nya. Gitu. Pedah pangantenan segala aya pan sogrog-sogrog nya. Ka kamar teh gitu. Daging bakakak hayam, jeung bakakak. Seuri mana ka harti gitu. Ngacung atuh teu ka harti mah para batan. Kitu diplomasina teh. Malu mah teu bobogohan heula pan nya. Itu. Kumaha pokna teh? Dupi ieu daging asa kang saha? Kang aa. Eta nu atah aa. Lain pilihan eta mah teu. Gas. Jadi kuam itu adalah litolabita yin. Artinya mana? Meminta kepastian. Mana trek bener itu ngaji teh moal. Tah gitu. Mun nek bener sok atuh sing bener ngaji teh. Gitu. Mun moal puguh moalna. Gitu. Butuh kepastian. Mana cirina bener? Daek ngapalkeun bener. Sajabati ngaji teh teh geus puguh nya. Gitu. Gas. Kagenep imma. Imma itu litakhir ba'da talabi. Hartina milih-milih sabada meminta. Pa imma manna ba'du wa imma pida'a. Nah eta teh keur kuring sarerea saentosna kitu atanapi mana hanya sekedar mana penebusan gitu ya. Milih heula tuluy minta udah aja nah, untuk saya gitu. Nah ieu teh keur abdi ya ba'du santosna kitu teh wa imma pida atanapi ieu teh keur abdi bae gitu. Nu ka-8 nu ka-7 bal anu fungsina lil idrob hartina ngajadikeun atanapi nanti ngalihkeun idrob ya. Contohna idrib jaidan bal amron. Idrib teungel ku anjeun jaidan ki jaid bal amron ketang ki Umar gitu. Jadi idrib teh gitu ngalihkeun tujuan semula. Maksud tadi awal dek kaki jaid gitu ternyata mana tetulus ke jaid mah kalah kaki Umar gitu. Dek nitah teh tadina teh ka Samsul gitu. Samsul torojol si Rahim maneh we Rahim nah gitu ya seperti gitu. Nu ka-8 la anu fungsina lin nafyi artina nganapikeun ngaeuweuhkeun ya. Idrib jaidan la amron teungel ta si jaid ulah ki Umar teungel tah ki jaid
omat si Umar mah entong gitu ya. Tapi lain ki Umar. Teungel itu si Zaid, lain ki Umar. Eta teh lapad la di dinya mana nganapikeun gitu ya. Mana deh kasalapan lakinna anu fungsina lil istidrok, artina nyusul omongan, nyusul tepus gitu. La tadrib Zaidan, ulah neungel anjeun Zaidan kaki Zaid. Lakin Amron tuh teungel masih Umar gitu. Tadi mah ulah ki Umar teh ulah diteungel gitu. Nah, nu ieu mah mana? Justru nu diteungel teh saha? Ki Umar. Zaid nama teu tulus diteungel gitu. Kasapuluh hatta mana ditajrid wal ghayah, artina meakeun. Mana contoh? Matan nasu hatal anbiya, geus pupus manusia kabehanana berikut ya. Nabi, para nabi oge pupus gitu ya. Tak maneh kade si aya jurig nyiliwuri setan mindah rupa ngaku-ngaku saha datang ka urang majarkeun geus mah maut ya. Tak kadenya para nabi wae ge pupus komo nu sajana tuh gitu. Apaan gitu nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala awak-awakan itu bakal maut gitu. Tah ieu nu 10 teh dikumpulkeun na qaidah. Bil wawi wal fa wa am wa summa atta wa bal walakin amma ya, tadi imma teh tadi. Jadi 10 wau fa au am summa hatta bal la lakinna jeung amma gitu. Terus ayeuna qauluhu fa in atabta mangka lamun ngatapkeun anjeun biha kana itu kabeh ya kanu kabehanana maka ala marfuin biha kanu itu kabeh ala marfuin kanu diropakeun. Jadi dina jurumiyah nama dina matana fain attabta biha ala marfuin gitu nya. Kanu diropakeun ropa tak maka kudu ngaropakeun anjeun. Terus fain attabta ala au alaman subin nah ini aya au nya atawa kanu dinasabkeun nasobda wayana kudu nganasabkeun di mana deui au alama kudin atawa kanu dihopatkeun hopadda mane kudu ngahopatkeun au alama jujumin atawa kanu jajamkeun jajam tah mah kudu ngajajamkeun anjeun gitu nya. Terus mana? Jadi cek di dia mana? Ada hukumna atap eta kumaha maktub alehna bae. Lamun maktub alehna ropa maka maneh kudu ngatapkeun. Atapna wajib ropa. Lamun maktub alehna nasab maka mana atapna wajibna nasab. Lamun maktub alehna JR maka atapna wajib JR. Lamun maktub alehna jajam maka atapna wajib
jajem gitu tah. Contohnya seperti tadi, lamun Zaidun Umarun kitu teh ya. Lamun Zaidan Umaron, lamun Bijaidin karituna Umarin gitu ya. Lamun eta atapna kumaha cek nu di atapan nana gitu. Jadi urang ieu teh lamun cek bahasa kolot mah kudu bisa milih-milih rabi, mindah-mindah rasa ya. Artina mana kalakuan orang goreng di lemur langsung dibawa ka lemur batur gitu ya. Nah, kudu mana menyesuaikan diri kumaha kayaan di eta tempat. Tinggal bunglon naon bunglon teh sebutan teh lain iya naon lamun kana daun hejo jadi hejo geuningan lonoknya sebutan teh itu. Lamun kana daun bodas jadi bodas kulitna teh. Lamun kanu naon kararas geus semu hideung jadi semu hideung. Nah gitu. Itu diantarananya ulah pedah-pedah maksudna. Ya. Contoh urang hiji jeung nu beunghar lain kudu babalagan beunghar. Gitu nya. Biasa we, tapi mana ada penyesuaian adaptasi cek lagi nama. Gitu. Arti karena cokoidah wattaba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi bi i'rabihil ma'rufi itu tah. Tuluy ari nyieun atap eta meunang tina dua. Hiji bisa isim tina isim, kadua bisa fiil tina fiil gitu ya. Nyen atap teh gumantung kanu di maktupan nana. Karana cek kaidah wa tastawil asma'u wal af'alu bi itba'ikul lin mislahu in yu'tabi gitu. Sarua bae antara isim jeung fiil gumantung kumaha kayaanana. Takulo ngucap anjeun qoma Zaidun wa Amrun. Qoma geus nangtung saha Zaidun ki Zaid wa Amrun sareng ki Umar. Koma jadi naon cenah sun fiil madi binana ma'lum mabnina fatah itu sing apa koma mabni fatah ya. Terus mana Zaidun jadi fa'il anu posisi didinya jadi fa'il teh jadi maktub aleh anu di atapanana engke. Ari wau harap atap. Harap sambungna ya. Amrun eta mana atap ropa tinu ropa mana Zaidun Amrun. Jadi atuh atap ropa tina Zaidun nyata atawa sok disebutkeun atap nasak. Atap nasak pancik tadi teh hurufna nu 10. Nyeri ya tuh nusuk Mas ya. Jadi ulah Zaidun wa Amron komo wa Amrin. Tapi kuduna teh mana? Zaidun wa Amrun ya. Itu Zaidun wa Amrun. Hartianana jeung ki Umar. Koma geus nangtung saha Zaidun ki Zaid wa Amrun sareng ki Umar. Hartina duanana nangtung
Contoh kedua, Ra'aitu Zaidan wa Amron. Ra'aitu geus ningali kaulo Zaidan kaki Zaid wa Amron jeung ki Umar. Sarua jeung tadi. Ra'aitu fiil fa'il. Fiilna fiil maddi, binana bina ma'lum, mabnina mabni sukun. Aya ro'ai. Aya. Ieu na hirup paeh. Modar. Disebut mabni sukun. Siga maneh ditanya teu maju rawani, mundur kawiwirangi, mandeg di tengah-tengah gitu. Ngebatam we. Ya. Keur ngaji teh sugan teh mah repeh teh. Ngarti. Pek teh teu kahar. Ari ngaji teu kahar ditanyakeun. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pek nanyakeun maraneh kabeh kanu apaleun. Lamun maneh bener teu nyaho, teu ngarti, teu paham. Ulah sok disangka-sangka bisi nyalahan gitu. Nanyakeun kanu teu apaleun atunya pugu. Mang ari ieu teh dodol lain teh eta mah naon areng gitu. Mang eta areng dodol gitu. Bakalna kitu. Jakasem teu nyambung gitu. Jadi nanyakeun mah kudu kanu nyaho. Nanyakeun mah kudu kanu bisaeun. Nanyakeun mah kudu kanu apaleun. Ulah nanyakeun kanu teu nyaho. Leuh ngajawabna teh teu nyaho jujur nya. Ieu geus naon nyanyahoan? Gitu. Dina pas ka bener, dina benerna ge lain bener tapi ka bener. Itu tah. Ari Zaidan eta jadi maf'ul bi. Ieu jadi man'utna anu di atapan nana. Mana atapna? Wau harap atap. Amron eta atap nasab tinuna sab. Ari Zaidan nasab, ari Amron nasab sah atuh antara atap jeung maktubna teh. Maka atap nasab tina Zaidan atau sok disebutkan atap nasak gitu. Contoh katilu marortu bi Zaidin wa Amrin. Marortu ieu teh jadi fiil madi. Sabab nyaritakeun geus kali wa. Bina ma'lum kanyaho wan. Mabni sukun rona modar. Tu eta jadi fa'il. Fa'ilna fa'il isim domir isim dohir. Isim domir. Barij jelas mutasil nyambung marfuun anu diropakeun tu. Nah, ya. Jadi fa'il isim domir barij nu jelas. Walaupun itu kata ganti tapi dari kata ganti yang jelas. Mutasil nyambung ngahiji. Tidak munfasil berpisah. Marfu tu diropakeun tu. Ya. Arti. Jadi setiap kalimat fiil ngahiji jeung fa'il eta disebutkeun naon? Fiil fa'il. Tuh. Bijaedin kaki Zaid. Bijaedin teh ieu teh kumpul jar jeung
majrur. Mana harap jarna? Bi. Mana majrurna? Zaidin. Jadi ieu teh kalimat isim anu kahantepan ku harap jar sehingga jadi majrur. Bi Zaidin teh isim kunaon ciri isimna? Tanwin ongko. Ku harap jar ongko. Ya. Gitu. Hah? Taba setepan wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa pi wa ruba wal ba'u wal kapu wal lamu. Aya wal ba'u. Lain bau, ba'u. Ya. Ba. Bau mah itu. Jadi ba teh harap hok pad sok disebutkan deui harap jar sabab tukang AJR keun ceuk saceuna harap jar teh kumaha pokna haka hurufal jarri wa ya min ila hatta khola hasya ada bi an ala mud mundurub ba'lamu kai wawun wata wal kapu wal ba wala ala wa mata aya ba aya tukang ngajaerkeun mana dijaerkeunna Zaidin teu bisa jadi bijaidun ya atuh kumaha ke sapatu dipake dina hulu eta teh dolim ari dolim teh mahalus syai fi ghairi mahalihi wad use fi ghairi mahalihi gitu itu dolim menempatkan sesuatu bukan dina porosna bukan dina tempat nah itu seperti tadi nyunyuhun sapat tuh nu kudu disuhun mah naon kopea gitu wayana we harap jar mah mana khopad ngagangsar ya atas sapal artina dihandap gitu oke gitu tah jadi ba teh harap jar majrur anu di JR karena Zaidin nu di JR kan disebut majrur mana harap atapna waw mana ayana anu jadi atapna amrin atap JR tinu JR ari Zaidin bi Zaidin JR ari wa amrin JR sah atuh atap JR tinu Zaidin disebut atap nasa teu nya arti jadi ulah di anu mimitina dibaca bi Zaidin kadituna jadi wa amrun oh salah atuh kitu mah tidak serasi harus serasi seiya sekata gitu nya arti kitu tarap atap mah contoh kaopat Zaidun lam yakum walam yaqud Zaidun jadi mubtada isim dhohir ayeuna eta Zaidun teh jadi fa'il isim domir mustatir jawaz takdirna huwa balik kana Zaidun ari ki Zaid huwa ari ki Zaid kitu asal nama eta lam yakum henteu nangtung ki Zaid walam yaqud jeung henteu diu ki Zaid cingok ngok cingogo ngajogo bisa ya jadi
Zaidun huwa lam yakum lam yakun takdirna begitu nya. Nah. Mana ieu lapad Zaidun teh jadi mubtada isim dohir. Lam yakum jadi mana amil enan fil mudhari anu majzum. Sabab keuntepan amil jawazim. Beda tuh amil nawaseh mah tukangan nasah bereji ayati hiji kana kedua ketilu donan tu jeung dulurna riak dulurna teh loba keluarga besar nya ngawelas pan gitu nya maneh pan gitu dan beserta temannya gitu pan lamun dek dina eta teh naon pertemanan gitu boleh oce gitu konfirm itu ieu teh jajem lam yakum jajem mana harap atapna wau gitu jadi fi'il mudhari atap kana lam yaqud atap jajem tinu jem. Jadi lam teh amil jawazim tukang aja jemkeun gitu nya. Nah. Geus atuh ieu teh contoh kabehana geus aya tina i'rab anu opat. Mana nu kahiji tadi saperti anu ropa nyaeta mana koma Zaidun wa amrun Zaidun ropa amrun ropa nu kadua mana contoh nasab ra'aitu Zaidan wa amron ra'aitu Zaidan nasab wa amron nasab terus mana contoh katilu anu khofad ya marortu bijaidin khofad khofad diopadkeun dijairkeun ku bakna harap khofad harap jar bijaidin gitu ari wa amrin khofad atau akur tah antara mana maktub bijaidin jeung atapna nyata mana amrin. Contoh terakhir Zaidun lam yakum wa lam yaqud ieu akur dina jajem pada jajem. Nah fa in jazamta fa in jazamta mangka lamun ngajajemkeun anjeun au alamat jumin jazamta kituna dina ieu teh ya dina jurumiana teh au alama jajumin jajamta atawa kan dijajemkeun maka anjeun kudu ngajajemkeun sah atuh ieu atap anu jeung atap jeung maktub. Nah lamun maneh mangihan kalimat siga kieu kabehana saruba aturanana nya namun ayeuna maktubna ropakeun atapna teh lamun maktubna nasabkeun atapna teh lamun ayeuna maktubna khopadkeun ku anjeun teh lamun ayeuna jajem maktubna jajemkeun atapna oge gitu kaharti teu kaharti mah ngacung di parapatan babut taukidi wallahu alam bissawab. Rabbi fa'ana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una
Rabbi pakihna wa pakih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarijekian kajembaran sareng kaamanan.